qoblal ilmi. Akhlak teh kudu memeh ilmu. Ketika urang boga ilmu tong nonjolkeun ilmu, tonjolkeun akhlak kege ilmu nonjol sorangan. Makana kiwari dia loba jelema kurang barokah sebab geus teu nihlakeun akhlak. Loba jelema palinter, loba jelema baleunghar, loba jelema luhur jabatan, akhlakna areuh. Mata hirupna kurang barokah, ilmu tinggal ilmu, apalah arti atuh ilmu tinggal ilmu, apalah arti atuh jabatan tinggal jabatan, apalah arti atuh harta tinggal harta. Mantap cek saya apa illah fa ayyu ilmin li alimin yarda an nafsi. Mana atuh ilmuna? Mana kapinteranana ilmu tinggal ilmu, gagah alfiyah, gagah tafsir, gagah fatul muin, hebat tauhid, jora maknun ngolotok, ilmu tinggal ilmu, lamun teu bisa ngendalikeun nafsuna, ternyata lain jalma pinter teh lain nu hebat fathul muin, lain nu gagah alfiyah, lain anu hebat hikam, lain anu gagah ihya, jalma pinter, jalma nu bisa nahan hawa nafsu.